Wajibu jeung wajib naon satruhan nutupanana itu aurat aidon deui fi ghairi sholati dina lianti salat anin nasi ti jalma-jalma wa fil khalwati jeung dina waktu nyorangan illa lihajatin kajaba karna aya pangabutuh hajat mini getisalin barna tetep tina mandi wa nawihi jeung liantina itu igetisal. Wa masatruha jeung anapun ari nutupanana itu aurat an nafsihi tina dirina itu si sakhos fala yajibu maka eta teu wajib itu satrun lakinahu tatapina ari itu si sakhos yukrahu eta dimakruhkeun naon nadruhu ningalina itu si sakhos ilaiha kana itu aurat. Wa auratuz zakari jeung ari auratna lalaki ma eta perkara baina suratihi anu tetep ma aya di antara bujalna itu si zakar wa rukbatihi jeung tuurna itu si zakar wa kadza jeung eta kitu deui ma baina suratihi wa rukbatihi al ammatu ari ammat wa auratul hurrati jeung ari auratna awewe anu merdeka fi sholati dina jero salat ma eta perkara siwa wajhiha anu salianti beungeutna itu si hurrah wa kafaiha jeung dua dampa-tampana itu si hurrah zohron dina tonggongna wa batnan jeung dina beuteungna ilal kau'aini nepi kana dua pigelanganana. Amma auratul hurrati anapun ari auratna awewe anu merdeka kharijas sholati dina saluareun salat fajami'u badaniha maka eta sakabe badana itu si hurrah wa auratuha jeung ari auratna itu si hurrah fil khalwati dina keur nyepen kadzakari eta tetep sapertikeun lalaki wa wal auratu jeung ari aurat lugotan cek lugot annaqsu eta kakurangan watut laku jeung diucapkeun itu aurat syar'an cek sara alama kana perkara yajibu an wajib naon satruhu nutupanana itu umma wa huwa jeung ari itu aurat cek sara al muradu eta anu dimaksud huna dina ieu pasal wa alama jeung kana perkara yahrumu anu haram naon nadruhu ningalina itu emma wa zakara jeung geus nyaritakeun hukana itu emma sal ashab fi kitabin nikahi dina kitab nikah wa salisu jeung ari nu katiluna eta wuqufu cicing ala makanin dina luhureun tempat tahirin anu suci itu makan fala tasihu atuh henteu sa naon salatu sakhsin salatna jalma yulaqi anu ngantelan itu si sakhos yulaqi anu ngantelan naon ba'du badanihi saware badana itu si sakhos aw libasihi atawa pakaianana itu si sakhos najasatan kana najis fi qiyamin dina waktu nangtung aw qu'udin atawa waktu diuk ruku'in atawa waktu ruku aw sujudin atawa waktu sujud warabi'u jeung ari anu kaopatna eta la ilmu nyaho bidukhulil waqti kana asupna waktu salat aw dhanna tawa nyangka si sakhos dukhulahu kana asupna itu waktu bil ijtihadi kalawan ijtihad falau shalla maka lamun salat si sakhos bi ghairi dzalika kalawan liantina itu nu kabeh lam tasihha tah henteu sah naon salatuhu salatna itu si sakhos wa in sodafa jeung sanajan meneran itu si sakhos al waqta kana waktuna wal khamisu jeung ari nu kalimana eta istiqbalul kiblati nyuprih madep ka kiblat ayil ka'bati tegesna ka'bah wasumiyat jeung dingaranan itu Ka'bah kiblatan kungaran kiblat li'annal musolli karna saanyana jalma anu salat yuqabilu eta madep itu musolli ha kana itu kiblat wa ka'batun
jeung dingaranan Ka'bah lirtifaiha karena narima luhurna itu Ka'bah wastiqbaluha jeung ari nyupri madepna kana itu kiblat atawa Ka'bah bisodri kalawan dada syartun eta jadi syarat liman pikeun jalma qadaro anu kaduga itu si iman adaihi kana itu istiqbal wastathna jeung ngajabakeun sal musannif min dzalika tina itu kawal maksud kawal kudu nyang hareup ka kiblat ma kana perkara zakaro anu nyaritakeun musannif kana itu umma bi qaulihi ku dawuhan musannif wa yajuzu tarkus istiqbalil kiblati lafad wa yajuzu jeung meunang non tarkus istiqbalil kiblati ninggalkeun nyupri madep ka kiblat fi sholati dina salat fi halataini dina dua tingkah fi syiddatil khaufi tegasna ka hiji dina salat syiddatil khauf fi qitalin dina peperangan mubahin anu dimenangkeun itu kita fardon eta salat fardon eta fardu kana bukti non as-salatu salatna au naflan atawa salat sunat wa fin nafilati jeung dina salat sunat fis sapari dina nalika nyaba ala rohilati dina luhureun tutumpakan